wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Banget isinan Kangjeng Rasul mah banget tawadu DP Kangjeng Rasul mah yakhsifuna lahu wa yarqau sawabahu wa ya'lau busyatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Kanjeng Rasul mah yakhsifuna lahu sok ngesol naonna sendalna ku nyalira eta teh bayar kau saubahu sok ngaput karena acuk di mana soek teh wayah lembus syatahu eta nyalira meres susuku nyalira Kanjeng Rasul mah eta tawadu Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasul mah nemongkeun teh akhlak Kanjeng Rasul tawadu DP wayasiru fi khidmati alihi bi siratin sariyah. Kanjeng Rasul mah sok ngaladenan nu janten keluargana. Ibu mah mamah cicing we di imah matak di Arab mah pan karang nu ka pasar teh cara ogeuna we ngumpul. Pan urang teh budayanya di Arab mah eta teh kitu. Naon? Nu ka pasar teh nu cara ogeuna ibu-ibu mah di bumi we kitu nya. Wasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Eta teh tawaduna jungjuna. Aya sifat tawadu teh ditembongkeun karena ditembongkeun tawadu teh. Da urang mah kawajibanana tawadu DP. Ngahormat tamu Kanjeng Rasul mah nyalira urang mah ngahormat tamu teh kudu ku pamajikan we sumping abdi teh hiji tamu jalmi ngartos jalmina teh sumping teh ka bumina punten cenah naon saya pun bojo sekarang bingung sampai teh pun bojo keun bae da lene ka pun ka tuang bojo abdi mah rek salira sing horeng nyebutan teu aya pun bojo teu daek nyadiakeun cai acan nya dan tadi ngahormat tamu. Jadi lamun teh mah aya tamu dihormati ku pamajikanana. Naon hesena mawa cai mah lain hayang cai nya ngahargaan tamu we tu cai teh mawa we ka dapur ku sorangan. Nya nungguan bojo sagati ku nungguan pamajikan we ku sorangan we canak. Kulantaran takaburna leungit. Tinggal Bu mun abdi sok nyontokeun Kiai Ageng. Kiai Haji Mustofa Bisri katana ti Gusmus Kiai Ageng eta teh rencangan sareng Gus Dur rencangan Gus Dur anjeunna lamun sumping tamu teh teu orang santri naon nyanak ku nyalira eta Kiai Ageng nyanak nyaladenan tamu ku nyalira urang kiai kampung model kieu asal gede hulu ceuk urang teh nya kade eta naon ngahormat tamu da junjunan ge kitu tawadu gitu. Tawadu na jungjungan sapertos kitu dihormat tamu teh tamu nu kumaha wae nya eta teu katepian urang tah eta urang mah kedah gaduh ulah ngakhlak kanggo diri urang ku anjeun naon sing daek tawadu sing DP sing rendah hati hayang mulia rendah hati ulah naon ulah gede hulu jalmi anu gede hulu jalmi anu takabur bakal hina beunghar ku beungharna hina miskin ku miskina komo hina pintar ku pinterna nu gede hulu mah hina jalmi anu pangkat gede hulu mah hina tapi nu tawadu DP rek miskin rek beunghar rek pangkat teu boga pangkat rek bodoh rek pinter asal aya sifat tawadu eta nya bakal mulia tinggalkeun ku urang teh